الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله ya Rabbi ulayana naon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha engke di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangket di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang kunaon kitu aing teh teu pati ku batur emang kunaon pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus ya aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh udah wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakan hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ini mah bangsana ayo coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema Bismillahirrahmanirrahim Gusti Allah dina ieu ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ieu bisa nyaho si eta penghuni neraka jahanam. Si eta penghuni neraka jahanam. Melalui ayat ieu bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam. Bakal nyaho urang. Bahkan lain kabatur bae buah aing ya Allah Masya Allah Allah setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi didatangan Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat tapi kutakaburanana teu imannya ka Kangjeng Nabi teu imannya ka Allah buang kawara Yahudi sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kosos bejakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kebuah kawarahanana Yahudi kabiadabanana Yahudi termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu bedakeun fakta susil qasas
lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur jelema anu geus hebat deukeut ka aing tapi nyana akhir hayat nah keluar ti agama Islam gara-gara berat karena dunia pamere ti masyarakat pamere ti pamarentah akhirna keluar nyana tina jalur Islam bejakeun Muhammad abeng ke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati ku gubernur ku presiden bejakeun ki Bal'am tati geus leuh kitu bisi aya kiai anu dedeketan jeung Golkar bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad Pak Susil kos bejakeun ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai ada lagi eta mah sapira tapi deui lagi Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber tapi nyana aku diberi hadiah ku raja hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tak bejakeun ka Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lu kuat sarua bae aing mah jadi PKB aya akur aduh cek kiai mah minggu hareup moal ngaji ka sanuni tah ku ari geus saroplok kiai mah tetap masih utuh kiai mah tetap paling ya ada izin setik doang tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji ku goblok jadi yang dicarekanan beus anu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia awas sia je parang sana aya DPR Golkar di ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayang gede ngaji Allah tayangan ku sia pengajian di Nusajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uji ayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi dikamarakeun bikeun ku aing kaki Fudoli kaji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teu hayang aing mah leutik mah teu hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh sugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parang sana sugihan aing mah sugih teu hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih nu Allah paling sok aing aduh Gusti Allah teh yo urang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah anu kitu-kitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh orenganan keur lelecehan ulah dikira kuaria aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong ka kula kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong ji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gua lagi tahu cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah cekeun teh ajeng ke tahun hareup kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok teh jelema aduh ngomongnya lagi gitu beneran emang geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasaan cenah ge untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu
Pamustungan sama kiai. Gusti. Lalu ngomong lah, sakira teh mah butuh. Butuh sih butuh. Kumaha naik ka panggung ngadeulekeun ilmu sia raragagan ujianna. Boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu. Sebab Balaam bejakeun faqqa susil qasas. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. May yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tamahak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantap kanjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah di satu hari Kangjeng Rasul geus aya dilanjutkeun ku para sahabat. Mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun
sanggeusna dilanjut ku tabiin summa yalunahum atsbata tabi'in eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabiin atsbat tabiin urang mah kudu Jawa Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung ya Allah geus masa-masa kos kieu urang tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha si hirup zaman Presiden Soeharto saha kiaina bakal dijelas zaman saha si hirup SBA saha kiaina tanahnya anak zaman saha si hirup terkecil di dunia terkurus Jokowi saha kiaina eta nu bakal ditanya ya Allah ya Rabbi Allah teh sambarangan mayahdillahu sulama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeun anak kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang sanggeus kiai nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah dibere mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim dijelaskeun ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim sampaikeun Muhammad sampaikeun para sahabat sampaikeun para tabiin kuari heuy Fudoli sampaikeun ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner heran dakwah lain gitu lu tadina teu bisa wudu jadi bisa lu tadina teu bisa salat jadi bisa lu tadina embung sedekah jadi daek lu tadina teu tahajud jadi tahajud lu tadina teu Islam jadi Islam eta dakwah tuh aduh cenah tuh salah ya lain salah deui tah belah dituntut salah okos anu entengin kiai ngomong kieu alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok hasil dakwah kajian majelis ya Allah teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari jualan jengkol bisa sia meuli pondok bisa jeung majelis ya itu teh kudu dakwah teh mah ulah gitu dakwah alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi tahajud kuring teu sial teh mah saha emang nu dakwahna Haji Pendek teh paingan atuh di dakwahan ku jana moal balawaner jelema teh baru-baru ngaba bener batur pugunya lagi mengkol malu jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan ka Jogja jalan ka mana ye ka ditu tuh bener sih emang nyaho tuturkeun urang teh horeng teh nyaho ya Allah dek ka Jogja ieu ka Rangkas Bitung ka pagi jeung JB kok JB aya di dieu tuh emang ieu Jogja teh Rangkas ya Allah aing salah tak eta jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas mal beres kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho acak-acakan atuh lamun teu nyaho cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka
torekat dek nuntun ke Allah kunaon atuh nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nuntuna kana dunia maning dirantai teh jelema kos gitu rantai asupkeun ka sumur parem cor udah udang deui ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat bagus kudu lepas dina kos kitu murid datang teh jungjang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa tah geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah torekat mah lepas teh teh sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun urusanana urang jeung Allah ngan gage kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae puasa nu ngora tah naon bingung kage bingung cara do kolot nomor kadua koti peutingna hudang bae cakena teh dideuleukeun haji bangona ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodekah boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodekah jeung andakot haji bangona barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan kene gelang ngadeukkeun jual kene kongkorong ngadeuk barang norekat jadi kos kieu ye salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat betah toko jang sia tah ka anak tah ieu jang sia aya abah geus abah mandeg ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna itu susah setik mesti salah siga ade mendak wari guru-guru torekat teh bolot jeung urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa siap wae cah ali torekat jadi kajajade kieu tuh teu meunang ngondang ali torekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teh aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kabeneran urang Cisoka aya aja gomo ieu tuan Syekh hajunya nana ngaku goblok gabehan kanginahannya na di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pukul lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol aja eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon ku sia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh duhur aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fahul muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah wal muhtadi surga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni surga ieu
penghuni surga lain lalagaan mun aya nyaho penghuni surga ieu tah ieu emang kararieu penghuni surga mah darekil atuh engke rapihna mah di surga kuari mah teu dekil kene emang ieu mun aya nyaho penghuni surga teh ieu tah nu di dieu doang nu di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar tepan gitu amat sih Kiai. Ya itu saya kebawangan penghunina mempenghuni sisi lah. Wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun. Teu iman. Ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah. Kanjeng Nabi teh utusan Allah, Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun, nyana nonton di TV, teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta disasarkeun ku Gusti Allah. Informasi geus aya di berbagai-bagai. Lain lalagaan, televisi geus aya, koran, majalah. HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu seteguan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai. Ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus teu anu tertutup informasi tapi teu daek iman. Wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuari mah perumahan muslim, perumahan kafir. Geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya, Yahudi aya, di orang kapital aya, kapitalis iya tadi orang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi, langit bumi terlihat berarti materi, tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet ceknya ini. Ceknya petet pajar buah limus bener ya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada nggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Sopet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran orang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan bendagarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa cek urang teu menang ka ditu atuh sia na bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ayo gua demokrasi. Nah iya kuari di urang teh kapitalis untung rugi
lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekena sebab nggak pernah muncul Tuhan, cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu eta komunis. Pangeran ya nama pangeran urang wengis kumaha urang hirup babet hirup bae selesai komunis os gitu ya. Hukum cenah mah hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi ya iya kapital iya mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ye di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah wah weuh. Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh, gubernur sia teh ku tolol-tolol teh, menteri ku begitu kabeh terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya Lain lalagaan beneran kuari mah bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh. ngaji jalan Di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya ngaranna Soekarno. Nah Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa yudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja macet hatena teh. Lain jelema bodoh pinter. Bahasa negeri Indonesia bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Inggris bagus puguh karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa. Dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Iyalah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam.
tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu etalah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nyana pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang padahal ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Nyana ge boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat teh Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung gorengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong deui maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ka lembur jadi angin beliun wah acak-acakan ku angin beliun maha kawasa Allah neuleuh laut oyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti urang kan kitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh ieu gunung Bitu wah ini adalah kejadian alam coba kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja atuh suntik kusia maka panasilin bere influenza kadija obat kadija tah ieu urang mah teh embung terbawa urang ku Yahudi terbawa urang ku Nasrani terbawa urang ku komunis ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah Allah nyeun tsunami tapi batur mah lain ini kejadian alam ini dari retaknya bumi di bawah jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian keretakan tanah maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami aya tanah ngeretakeun nang saha goblok siapa tolol atuh bengker ku sia atuh coba ayo atuh tinggal di babari beja
Jangan ngomong ngaco bae jangan tengah rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui surami jadi. Nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae haju teh aya tsunami deui mah bere obat atuh Gusti daun salam hijikeun tah. Ramuan inum Gusti tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasan Allah beres. Selesai geus. Ya ngadoa bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kakawasan Allah Subhanahu Jeurekeun urang geus. Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi. Maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyieun gunung maha kawasa Allah nyieun laut maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal di pikiran teu aya di jero hate bulu aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerade lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae udah kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeuketan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh haju aya haju eueuh deui ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha keungkeun di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawina jeung nu hideung bebas engkeuna bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang gua nang itu aing teu pati ku batur
ngangguran pendek dinyana hideung dinyana jobed dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana lamun geus itu hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keur aya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang si Hidir datang nyan datang adi jero bae assalamualaikum salam sae kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika urang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae kumaha jole ha pendi keluar jangan aya naon pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung geus diboro ku jelema-jelema beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya kenal gak sama itu tadi yang mana yang tadi salaman iya gak kenal sekarang kemana orang enggak itu Hidir jadi dia sama Hidir sasalaman lebah banget balik deh ini sakit ngan sasalaman doang mentak sing ada besi Haji Pendi ti peuting maksudnya ke sorangan Haji aya nu datang nah ini Hidir nih tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima aduh Gusti Allah bagus boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kafir bae nya nama walahum ma'anun la yasma'una biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim teu pernah didengekeun kana pituah-pituah teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam naudzubillah min tali nyana nyieun perindo datangnya nak Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja awas
awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teu coba. Ji. Aju ngayakeun pangajiannya ngadegekeun si Haritanu. Ngadegekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu nage mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon masyaallah karim masyaallah karim baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi jadi deui kan bupati cewek jadi deui di dieu bupati cewek wali kota nah iya maka dia nama geus lain awewe deui kafir Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok masa urang dipimpin ku kafir cenah kafir ge ieu mah adil ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon artina pang pasek-pasekna teu adil-adil dah ulah ngajakakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon jadi adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun gerakan itu. Urang mah ulah kajenting urusan jeung eleh nama teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol teh kan. Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin si alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia dikulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkan jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bedakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur sia ka ditu aing hayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab orang bakal berhadapan dengan Allah kunaon kafir dipilih iya orang cilaka jasa
saeutik kemewahan dunia urang naik mobil Lexus baby Benz atawa urang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu urang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun kan ji kurang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah ieu urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah ayo masalah ya eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame reganya mah raja bantilok ngomong lagi mah mere kabehan ceuk cenah anu ngadahar terus kitu mah bangkrut dunia Okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kos bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue aing deuk ditulungan turun di mana ke jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa dah beres datang geus di alhamdulillah cak nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cak nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh kayu nyanana indit teh goblok teh coba eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae tah eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta dulungan teh jauh lebah teh kos kitu loba urang itu tulung teh jauh lebah eta teu lepas Masya Allah boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh didelekeun kana kakawasan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris wow pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule keboplen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina
kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aya teh nyaho di mana mah ngan pokon mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok sia ku aing hebat eta jelema ngomong sia ku calana awas ya Allah sia agak lumpat udah aja lumpat po aing nanya pangeran ning nana dalil lah hulu aing pakai dalil hebat ngomong deui sia jeung aing aing can nyaho ka Allah teu jawara diajak ngomong mah beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing Allah meureunna yakin kan itu kaki uci na gitu nyahoeun beres eta bener eta jelema teh geus kitu enggeus berasa-asa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub Allahu a'lamu bi muradi uzkur ning sira Muhammad yauma yajma'ullah dalam dina ngumpulkeun bakal ngumpulkeun sapa Allah ar-rusula ing pirang-pirang utusan huwa yaumul qiyamah utawi yaum yajma'u yauma yajma'ullah iku dina kiamat bayaqulu maka ngadawuh ya Allah lahum kadua rusul taubiyakhun liqaumihim kenarahang memelek kadua kaum rusul madza ing lapan madza ujibtum ngapah suwiji ay alladzi tegese kang ujibtum den subadanan sira kabeh bihi kalawan ladzi hina da'utum waktu ning undang sira kabeh ila tauhid maring tauhid waktu ning ngajak sira kabeh maring tauhid qalu maka ngucap ya rusul kabeh la ilma lana orana nawaruh iku maujud kadu ingsun sadaya bizalika kalawan mengkono uji betum innaka insatuhne Tuhan anta Tuhan Allamul ghuyub kang banget tuningane ing pirang-pirang kang gaib magoba tegese barang kang gaib yang ma'anil ibadi saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi lisyidati auli ilanganum saking rusul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik lisyidati aulin kena sangat tepake atau didapatkan lisyidati hauli yaumil kiamati kena sangat pakai dina kiamah wa pasihim dan pungah pangehe iya rusul maya syaduna jadi karinya aksani ya rusul kabeh ala annahum hingga tatasatuhuna rusul kabeh yaskununa ilma yaskuna iku kana barang kang meneng ya rusul kabeh sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia
ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat. Geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim, Gusti Allah mun nyaritakeun dunya kayak nyaritakeun akhirat, mun nyaritakeun fase kafir kayak nyaritakeun mukmin, nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun surga. Kitu bae terus supaya urang teh tergugah. Kayak dek nyaritakeun masalah akhirat. Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah, seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah, dek ditanya tentang dakwahna di dunia, ditanya tentang risalahna, ditanya tentang pagaweana di dunia, sampai ke mana ngajakan manusia, sampai ke mana dakwah manusia, jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana, jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insyaallah. Lain bae para rasul cek Imam Qurtubi, warasatul anbiya, para ulama panggil setelah rasul para ulama. Dipanggil ke maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smet saha gubernurna ibu presidenna. Padahal geus teu di bejaan ge geus aya tulisanana, tapi supaya jelas nyata kadenge ku balerea. Dipanggil urang ulama mana maneh? Apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i? Ditanya. Salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun. Batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta, bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere, digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena. Ampura lain ampura. Nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun. Hanya kepala mui be jeung cabang nu nyaho teh. Kan cara kiai nyaho, aing mui. Dibere, lain dibere-bere deui. Atuh kiai ge sarua. Aing mui naon tuh? Dibere ku aing soekeun duitna. Kecuali gede. Gede geus urusanana. Iya urang di sidang enggak. Kiai kiai di mana ya? Saya Batu Ceper. Kiai Batu Ceper di sidang. Mui bukan Pak. Saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi Pak. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebaya. Panti ditu da gitu menang dijual belikeun ayat teh la as'alukum alaihi ajra, ulah sok ayat nu mahal pake neangan jang sekupi. Ieu bakal disidang ke masyaallah kuari mangeunangan meuli sekupi, meuli Vespa, meuli BMW, meuli Innova, dan lain sebagainya. Kuari, luar biasa moyah maena engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu? Insyaallah kari. Inggis lamun urang kos kitu Inggis jasa sing ade ulah sok diojol ayat nu mahal, ayat nu mulia, ayat nu indah, ulah sok pake neangan secuil dunia, boro leutik gede ge pan eta mah hina. Minta kapeungpeureumman mata hatena mun aya jelema dakwah nyieun pasantren tapi tujuanana jangan dunia, mata hatena kapeungpeureumman tah kos kitu.
engke tanggung jawab di harapan Allah na. Masya Allah berat kabina-bina. Kuari mah ya Allah ya Rabbi bantak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Ulah komo tah mah hayang kabeuli anu. Aju aya nu ngeluh. Ya kula mah jangan magaan ngaji can kabeulina naon blon. Dagang sih hayang kabeulina naon. Ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon dagang. Itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren, hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti. Dakwah sih hasil apa gitu. Dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam. Eta hebat. Si Tegwan masuk Islam sekarang. Si Cunghin masuk Islam sekarang. Cungir masuk Islam. Eta hebat karena dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi teh bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna Masya Allah bunga nu tadi teh bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi teh aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhaba na teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuni ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula. Ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ke para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe tete poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul paya kulo cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk nyahinakeun deuk ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh di timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi rempan ku basa aduh kumaha ieu lu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah iya tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga tuh nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kabehan ge bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab ketika ditanya suku ngajawab ketika ditanya betul ngajawab ketika ditanya zakar urang kikieu ngomong sorangan geus teu kudu hese ieu rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab Kangjeng Nabi ge aya di dinya Kangjeng Nabi Isa aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud berbagai kangjeng Nabi Lut kangjeng Nabi Hud kabeh kangjeng Nabi Nus kangjeng Nabi Adam aya kabeh di dinya sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah
timbangan geus masang bae kieu ditonton ku seluruh manusia imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana. Dek busana di mana tuh? Ya eueuh tekstil lagi. Pabrikna ge geus bareak geus kabeh. Geus nu make egle eueuh geus. Nu make geus sataranjang geus kabeh. Masya Allah, bayangkeun coba hiji-hiji bakal jelema di sidang. Kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber ya singgoleh dek ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu masyaallah. Kanjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah Dibikeunan 7 bendera. Kanjeng Nabi dibere bendera hiji dibikeun ka Kanjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin. Kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin. Katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin. Kaopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali. Kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah. Terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan pasangkeun umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera. Anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi temahi bendera para ulama bendera tersebut dibikeun ka hakna masing-masing. Jadi kayak kelompok-kelompok, "Wah, itu rombongan mana cenah itu?" Mui berangkat Masya Allah ngeri ngeyeuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah wahai para rasul mada ujibtum kumaha tanggapan umat anjeun kumaha jawaban umat anjeun kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula. Qalu cek para rasul la ilma lana teterang abdi mah maksud teterang teh lantaran atuh Gusti Maha uning teu kudu nanya ka abdi cek para rasul isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti ngajakan ka umat bahwa abdi teh Rasul Gusti kaditu namanya ngagakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha uninga aya buku-bukuna di para malaikat abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana teu aya katerang abdi mah teu aya kanyaho Gusti hal eta mah ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho lain lantaran dula-dula ka dia neraka, ka dia seuneu, ka dia singgalebrah seuneu. Rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab. Eta pangkat Rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah. Lantaran rempan jasa sieun, lain teu nyaho padahal mah. Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal, Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna, Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani. Kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna, ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki, nyarahun kabeh ge. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna, termasuk Kangjeng Nabi Daud. Ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna, tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud. Baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak
la ilma lana Gusti teu aya katerang abdi sieun ngaharepan Gusti urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae urang mah terus bae digawe encan menta mah geus terus bae salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti Gusti asana kieu amat ka aing kurang beberean jadi ka aing mah aja hei salat henteu ai kos kituna di wada tinggal malaikat ya. Kayak teh bahasa la ilma lana naon eta hebah ka Gusti urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modal moal diangkat jadi wali lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali atuh bodoh berarti tuh sia mah kitu bae sih hartina teu ngarasa boga ilmu lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah jaatuh nanaonna Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot ku Gusti atuh jauh nanaonan abdi mah teu daya teu upaya nu boga daya jeung upaya mah Gusti abdi mah teu boga ilmu an sia hirup atuh hirup abdi pan pamasihan ti Gusti ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin ja paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh bae atuh ieu hirup abdi teh panu Gusti teu ngaku ka hirup teu ngaku ka ilmu teu ngaku ka gerak-gerak urang nu Gusti sadayana istilahna naon abdi mah hayang ka Gusti bae ieu mah ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka henteu Gusti besi abdi pajar sieun ka neraka belum abdi moal mundur saeutik-eutik acan hayang ka sorga meureun teu Gusti andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti abdi asupkeun ka sorga abdi bade lumpat berak keluar deui beneran sia bener bung ka sorga bung teu sieun ka neraka teu belum abdi kuari keneh Gusti eta di dunia teh kos kitu teh atuh hayang naon sia hayang ka nu nyieun sorga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi dia lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan di ka nerakakeun neraka ge moal panas sanajan kuari boga mercy woh asena ge tiis ai nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareudah geus kieu deui kayak ngomong deui geus lah hiji bae dua segala rupa untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui cak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh emang urang teh neraka eta jero mobil teh neraka sebab naon aduh sekelilingna ieu AC tinggal AC tetep bae teu nyaman tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake andai kata atuh deuk balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak masyaallah ya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang waduh ieu mah Rubaiatul Adawiyah sana ieu mah tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge tis mobil ge Masya Allah rem ge ngadadak bagus henteu endut-endutan nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa
masih kena boga rasa pinter, masih kena boga rasa bener. Boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh. Teu bisa urang masih kena boga rasa bener. Atuh enggeus moal naik-naik, moal jadi wali moal. Urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa. Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh. Batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter, teu boga rasa gagah, teu boga rasa sagala rupa, berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali. Moal jadi wali teh kos kitu teh. Ji atuh kudu ulah, lain ulah tolol. Sia mah kitu bae heulanan. Ieu mah keur carita wali. Kudu dilepaskeun eta, pindah alam, eta mah alam syariat. Urang kudu pindah, tapi urang bersyariat, tapi perasaanku dipindah tina syariat. Kok bisa kitu sih heran? Atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan. Tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh ka Sarwiti urang Cikupa asa duaan bae. Diuk asa duaan, nangkara ka saluhureun. Nangkub asa handapeun. Masyaallah, peureum asa kadeuleu. Beunta asa karasa. Tak eta teh perasaan nu kos kitu. Ketika urang diputuskeun cinta, greget nu aya teh greget perasaan ngaranna. Tak ige ka Gusti Allah teh ku perasaan. Lamun Gusti ngadamel langit, Gusti ngadamel bumi, di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti. Atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti. Lantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngridit. Cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun. Kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti. Mulai kerenyet izin. Boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae. Di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu. Neuk buka kasur ge ke kasur. Gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu. Ya isuk pagi atau mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur. Sak malaikat blon. Ditanya ku pamajikanna, "Kaji, ku ieu sare ku ada dihandap bae." Lah aing deuk tasawuf. Caki uci ge cak pamajikanna karang kuari bae tasawuf. Isuk pagi teh ditanya di kaji atuh ulah sok dihandap ka luhur. Kunaon teh kunaon sia yang dihandap bae. Tanya dia menang saminggu deui ji bakaji beneran ieu masuk dihandap bae. Kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uci apa lain? Lain. Kunaon? Cak dukun. Cenah ge lamun dihandap mah moal kena teluh. Tuh, berarti kan geus lain tasawuf deui bae tah. Tah eta urang Cikupa mah kos kitu tah. Aya dihandap nurut ka dukun. Geus macem-macem. Tah eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana? Masya Allah. Tah la ilma lana. Teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti, dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaro soal umat, soal kaum kumaha jawaban-jawabanana atuh nyanggakeun sadaya-daya lantaran innaka anta'allamul ghuyub. Saenyana Gusti mah anta Gusti Allamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga. Maha terang Gusti makanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya mah Kangjeng Rasul para rasul nu dimaksud nama umat pan umat mah ngadengekeun ketika ditanya wahai Isa abdi Gusti anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun Gusti kumaha jawaban umat anjeun kaum anjeun nyanggakeun sadaya-daya abdi mah teu aya katerang upami ditaro soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan
nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa ngaku rasul ngaku nabi atau ngaku pangeran umat tak ieu teh nu dimaksudna mah dek ngamemeleh dek kajejeleh dek ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal mah nu dijejeleh nama umatna nu ditanyana rasul nu ditanya rasulna tah ieu teh nu ditanya nama Kangjeng Rasulna para rasul nu dimaksudna mah dek gacacan dek kacaprok malaikat teh dek jiksa umat da teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh pan bisa disebut pangeran pan aing pangeran mah Isa abdi Gusti mana di pangeran-pangeran apakah bate nganggo pangeran abdi la ilma lana teu terang abdi mah nyangakeun bae coba umat bae nu ditanya tanya umat cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul sebagai utusan Gusti abdi nu percaya jeung abdi nu iman ai itu ngaku pangeran salah sih itu ngadu masyarakat jeung masyarakat antara P3 jeung Golkar ngadu teu kudu hese-hese ditanya rasulna umat nu ngembut iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna tanya deh Kangjeng Nabi Isa cenah mana pernah ngaku ini Allah nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge ini Abdullah kadengeun aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat teh hi pugunya lama ini Abdullah abdi iman jasa nyana mah hamba Gusti cak anu mangerankeun ribut didinya ribut eta bage teu mah hisa tahun 2 tahun urang encan katanya encan Kangjeng Nabi Musa encan Kangjeng Nabi Harun encan Kangjeng Nabi Daud encan Kangjeng Nabi Sulaiman duh cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel cenah urang mah ieu kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun mana urang Cikupa abdi sangaran soleh abdi dala bukuna pan main kartu balulu dia heulakeun geus mangga diheulakeun ka mana Gusti neraka pan abdi soleh soleh ge ngaran doang buku sia KTP doang si soleh neraka cak si soleh alhamdulillah kunaon sia mun diheulakeun deres bae cenah sakieu teh pokona ka sorga ka neraka diheulakeun mangeunaheun bae pan diheula-heulakeun urang Bojong urang Cikupa urang Blaraja brus iya ngadenge kieu masyaallah rasul di BAP la ilma lana innaka anta allamul ghuyub sedengkeun wa nazana dina ayat sejen apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi tapi ieu nabi ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna lain teh nyaho lantaran kurempan jeung sieun teh cukup bae umat nangka nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat mendak ka dieuna rek jaritakeun Kangjeng Nabi Isa rame ieu Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mantak dipangerankeun ge ku umatna naon ieu ieu nu bakal ayatna khusus إذ قال الله يا عيسى ابن مريم والله أعلم